ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahueun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahueun kana syariat, berhadapan jeung jelema anu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Bismillahirrahmanirrahim. Aya kita mah nu nyaritakeun garong-garong anu jadi wali Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kataji luar biasa. Ari Sayyidina Umar teh kurang kumaha garong mabok aya di nyana. Tukang bobok, tukang tarok Sayyidina Umar teh garong geledengan. Masyaallah. Jadi min jumlatil khulafair rasyidin. Anu ti heula ka surgana ge dijatakeun haram ka neraka. Masya Allah karim. Mata ulawa kaleutik hate ketika orang jadi garong boa jadi penghuni surga Firdaus. Ulawa kabangga ku sebab jadi kiai, bateng dicabut ka kiaianana jadi penghuni neraka jahanam. Ina udzubillah min dzalik. Dzalik sing ada kurang kumaha kibar siso, kurang kumaha kibalan bin Ba'ura. Hanya mempertahankan pemberian dari pemerintah. Dibangunlah majelis dah, diberilah kursi, diberilah kendaraan, coplok imana neraka jahanam. Naudzubillah min dzalik. Kurang kumaha. Dibulak dibalik ke urang teh hidayah hanya Allah nu boga pun tayangan Allah. Terapkeun akhlakul karimah dalam rangka membela negara, dalam rangka membela agama, dalam rangka membela bangsa jeung negara. Diutus ku Gusti Allah Kangjeng Rasul rahmatan lil alamin. Setelah tidak ada Kangjeng Rasul, para sahabat kudu jadi rahmatan lil alamin. Sahabat aya, para tabi'in, atba tabi'in sampai ayeuna kudu jadi rahmatan lil konsep rahmatan lil alamin. Ye ayatna konsepna akhlakul karimah supaya jadi rahmatan lil alamin. Ye ayatna nu ku urang kuari deuk dibaca. Khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wallahu a'lamu bimaradi barang turun ayat ieu malaikat Jibril teh ngadatangkeun ayat ieu. Kangjeng Nabi nampak kana ayat ieu kemudian Kangjeng tumaros. Cak Kangjeng maha gaya Jibril. Ari naon maksudna ayat ieu? Cik malaikat Jibril la adri. Kuring mangan sakadar nyampekeun teh apa. Coba-coba atuh pangjelaskeun cak Kangjeng Nabi. Tunggu hatta as'ala rabbi. Ke abdi bade naroseula ka Gusti Allah ka pangeran. Berangkat malaikat Jibril saet padahaba faraja tekebal datang kumaha saenggeusna zahaba summa raja'a bebeja malaikat Jibril ka Kangjeng ya Muhammad rabbuka amara an tasila man qata'aka wa tu'fiya man harramaka wa ta'fu 'amman zalamaka. Pangeran anjeun Allah marentah ka anjeun Muhammad supaya anjeun bisa nepungkeun ka jelema nu megatkeun ka anjeun. Nu pegat supaya nyambung. 2, anjeun supaya bisa mere ka jelema anu tilok mere. Jelema anu tilok mere bere. 3, nomor katilu anjeun supaya ngahampura ka jelema nu nganiaya ka anjeun, batur nganiaya anjeun kudu gede hampura. Masya Allah. Pait amat eta sih. Tu pait mah moal ka. Lamun eta diturunkeun ka Haji Pendi, embong. Kaki Fudoli keke heula. Keheula ieu mah berat biasa. Jelema anu megatkeun ka urang sambungkeun, pan hese.
jelema anu telok bere ka urang bahkan manehanan api lain ka urang bere jelema anu nganiaya ka urang ngomong ke niduan leuh hampura coba da kumaha pait jasa tapi Kangjeng Nabi narima kalawan dua belah pandangan Masya Allah cek Kangjeng Nabi kaifa ya rabbil ghadab kumaha ieu lamun aya bendu-bendu engke kumaha engke aya tumpangan-tumpangan turun deui ayat wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah Masya Allah Muhammad anjeun diturunkeun teh sebagai utusan kaula cek Gusti Allah Rasulullah sing jadi rahmatan lil alamin konsepna hiji khudil afwa cokot ku maneh pangampuran lamun ngajina rada luhur teu kaharti bahasa khudil afwa lantaran khudil afwa khud mah cokot al afwa pangampura ai cokot mah kudu benda nu kadeuleu karagap cokot ta gelas cokot ta motor cokot ta duit teu kudu dititah cokot ngaranna khudil afwa ai afwa mah maknawi pangampura teu bisa dicokot nu mantap lamun ngahartikeun Al-Qur'an urang kurang parabotna bisa salah geus afwa teh ya diakurkeun kana amrin mahsus berarti atuh afwa teh ya ieu teh hiji kalimah nu dimaknaan wari make makna sejen asal kalimah digunakeun make makna sejen majaz ngaranna tuh asal geus bahasa majaz naik saeutik karang saeutik majaz kan aya majaz bil isti'arah aya majaz mursal aya majaz bil kinayah tergantung kumaha ieu nu endek dicaritakeun apakah musyabah apa musyabah beh lamun musyabah beh nu diayakeunana eta isti'arah lamun musyabah berarti kinayah ieu mah aya afwa disarupakeun kana amrin mahsus berarti ieu majaz bil kinayah tuh sebab teu nerop nyokot kana pangampura teu nerop ja pangampura mah teu bisa dicekel emang pangampura bisa dicekel jah henteu maknawi tah mah timbul tina nurani tah mah tah nu bisa dicekel mah bangsa perkara nu kapancadria berarti ieu afu teh disarupakeun kana amrin mahsus majaz subihal afu bi amrin mahsus alatlu tah ngaji kos kitu leng-lengan tah leng-lengan ai santri mah henteu santri mah geus biasa ngaji kos kitu teh di luar kepala datang ka poho deui can sakumaha tah sakitu mah encan sakumaha tah mah lah kos kitu Yadzukiral musyabah wa hudifal musyabah beh ditutur musyabahna afu dipican musyabah bena warumisa ilahi bisyai'in min lawazimi wa huwa khud wa akhud tahil ala sabili istiratil makliyah geus isti'arah bil kinayah atuku harima urang ganti bae ulah hafana anu dijadikeun majaz teh atuh khudna bae ku harima atuh khudna bae anu nerop kana lapada afwa ulah khud di manaan aku nyokot tapi kurang di manaan kudu di manaan ku utlub hege khud di mana utlub berjalan bila fiil ibana irdo mangga bae hidayah jalan na loba jasa berarti berjalan dina fiil geus lamun isyarah berjalan dina fiil majaz berjalan dina fiil majaz karana majaz isyarah wa in jarat fi fiilin aw fi harfi geus ka ditu na babari jasa tah bala patabiatan tapi geus isyarah tah bae berarti khudna kurang anu dimodif bimana utlub Masya Allah karim
kulantaran di dieu mah atuh tabaiyah atuh cokot teu asliyah nahud berarti cokot masdarna akhadha yakhudhu naon masdarna akhadha yakhudhu tuh dasar aing ngaji jeung nu bodoh hese lah goyang aing tak mau bodoh aing tuh yang akhadha cokot kurang masdarna tak etakan ieu mah keur carita we horeng teu gampang nerop-neropkeun kalimat sehingga jadilah tafsir Jalalain sehingga tafsirlah jadi tafsir Munir sehingga jadilah tafsir tafsir Fakhrul Razi ahkam tafsir berbagai tafsir teh aya rumus-rumus urang tinggal maca salah ngahartikeun si hade jadilah penistaan sabarangan tafsir makalamullah wallahu alam bimuradi tapi aya rumus-rumus teknik manakeun kok bisa kos kitu ti kiai atuh berarti kan eta di tafsiran kurang je sembarangan sia teu meunang tafsiran kotak sorangan aya eta kudu dicokot ucapan Kangjeng Nabi hadis teh nafsiran Al-Qur'an jadi kumaha ucapan Kangjeng Nabi geus atuh deuk maca Al-Qur'an teh deuleuh hadisna kumaha ieu mana nu ngajelaskeun Al-Qur'an adalah Kangjeng Nabi atuh ti hadis geus dilempeng-lempeng geura ku hadis teu meunang ku otak sorangan man pasarul Qur'an bi'i fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema nu ngahartikeun Al-Qur'an ku otakna sorangan penghuni neraka guys, ulah hese mun hayang nyaho penghuni neraka lain polisi, lain abri, kiai nu ngartikeun Quran kotakna sorangan. Eta penghuni neraka, usapan kurang penghuni jahanam nih. Aya rumus-rumus. Ngartikeun ucapan Kangjeng Nabi. Kudu nyaho ieu teh lapad umum, kalimah umum apa kalimah khos, lapad khos. Bah diteropong apa nasih apa mansuh hayu hurap geus aya parabotna aya alatna nah urang mah geus meunang batur ngayak-ngayak geus meunang batur beberes urang mah tinggal geus tinggal ieu mah keur carita bahwa eta kos itu teh hese kakarak hudil afa doang ya aduh pabelit eta ngartikeunana pabelit geus bisa kieu bisa kitu bisa ulama pagaweanana geus nu mantak eta aya nu ngomong teh si budak ngaji kebel amat sagara 10 tahun 15 tahun naon bae mah dah oplo da budak ngaji 15 tahun teh can aya naonan ngaji lamun kakarak 5 tahun kakarak nyaho sakieu naon eta masak teh tah caina sakieu leuwih ti sakieu bieu kurang ti sakieu moal asak sakieu mantak lamun dipejemon euy kanyaon ku batur tas nyolok meureun lain genep 7 tahun 8 kakarak nyaho meta-metakeun kalimat nyambung-nyambungkeun bisa ngajurumiahan ngaalfian ngajohar maknunan teuk kaditu 10 tahun 12 tahun bisa dimantekan oh ieu teh horenganan berbentuk qodiyah kuliah oh ieu teh qodiyah juz'iyah oh ieu teh horenganan adat surna kuli oh adat surna juz'i oh ieu teh horenganan kitu naon kitu ngaranna salabi dan lain-lain sebagainya karak meta encan bisa kene teh ge dipertanggungjawabkeun ngajilah urang usul fikih abeh jelas ngajilah urang teh qaidul fikih ga asbawan lazoir jang neropong ayat mana patali jeung hukum ayat mana patali jeung kumaha cara ngabongkar hukumna urang dek mulaian ku ari geus cukup Imam Syafi'i cukup Imam Maliki cukup Imam Hambali Imam Hanafi eta bae tinggal dituturkeun etalah mazahibul arba'ah ieu mudawwan selain daripada eta goer mudawwan ulah hese
tinggal tuturkeun we eta we sia mazhabna Syafi'i iya bener sia kula mah lain Syafi'i cenah saha Hanafi mana tatangga kula bodem sia ku aing teu beres nah lamun anti mazhab sing hade mana sing hade teh Syiah geus teu bermadzhab Wahabi teu bermadzhab kumaha sing hade doang lantaran kumaha nuturkeun atuh teu bermadzhab mah cenah urang langsung bae ka Al-Qur'an ka dieu sia mampun teu hayu coba ku sia mimiti macana heula ieu teh qiraat saha kudu nyaho heula qiraat teh termasuk qiraat sabah atau qiraat tisah apa qiraat istasyar ayo lamun qiraat teh qiraat sabah ieu teh saha ti mana kumaha cara macana lamun bisa kakak aing mah bisa beberapa eta asbab nuzulna heula di mana kumaha lamun teu bisa kampak saku aing ku Qur'anan sia geus nu aya 3 leut teh ku Qur'anan sembarangan bae sia emangna kula besok inget ka urang Kulon bae urang Kulon ngokos gitu goblok dia ku aing nyaho sia ku aing ada sembarangan bae sia lamun gelut jeung urang Kulon bakal kanyahoan urang mana urang Kulon kan beda aya Serang aya Pandeglang gitu kan aya Menes kan beda-beda aya Banten Lama nah ieu kanyahoan-kanyahoanana gelut lamun gelut kakara kanyahoan can gelut can kanyahoan mun geus gelut kakara kanyahoan gelut cak impak urang utahnya begitu utahna teh ieu adalah utahna ngaluarkeun emping kanyahoan guys kanyahoan guys ya guys jelas guys kadit sia gelut deui urang ngulukan apa utahnya ngaluarkeun nu sok di sawah teh naon ngaranna genjer jelas guys jelas urang mana tah kayawan tuh lamun geus kayawan tak karak iya tuh ieu mah ngaluarkeun pepe ieu mah ngaluarkeun genjer ieu mah ngaluarkeun emping ieu kanyahoan eta karakter asli eta lamun keluar blok karung goni ya guys jelas duduk permasalahan khuzil afwa wa murbil urfi wa ribanil jahilin Muhammad khuzil afwa sing jadi anjeun sebagai manusia anu pangampura yani al-yusra min akhlaqin yang kemudahan tina karakter jeung akhlak manusia walatab anha ulah sok mulitik ka jero-jerona nu penting maneh supaya ngeunah ya Allah sing gede hampura gerage sing jadilah anjeun Muhammad sebagai pangampura untuk urusan dunia sing gede pangampura urusan dunia dek ngasupkeun urusan akhirat sebab urusan akhirat mah paten teu bisa diganggu-gugat urusan wajib haram makruh sunah kalipuran ku akhlak urusanana patali jeung budaya patali jeung dunia ketika budaya tersebut ngahalangan tentang agama lalaunan sing gede hampura anjeun Muhammad ketika dunia ngalimpudan tentang agama teu bisa nabrak lalaunan Muhammad sing gede hampura khuzil afwa dek ngasupkeun akhirat agama lalauna urang bisa ngomong rada heura soteh ka anak goblok sia tolol sia manya sia teh anak aing teu bisa maca Quran acan ngaji sia di aing meujeuna ka anak mah coba ka anak batur goblok sia tolol sia anak saha sia cak bapana heuy anak aing cuma ditolol
Atau pagahan mah pagahan bae ulah digoblok-goblok. Ngagoblok-goblok anak aing sarua jeung ngagoblok-goblok aing. Gelut saja aing. Tungtung lama lain ngaji pan. Gelut. Iya. Suatak ge khudil afwa. Tingkatan-tingkatan manusia dijadikan ku Gusti Allah berbagai tingkatan. Sarua jeung kendaraan teh aya nu sakadar jadi sepeda, aya sakadar jadi motor, mobil, kereta api, kapal udara. Daya tempuna nu berbeda, kekuatan nu berbeda. Manusia ge sarua boga kekuatan mentalna. Rasul dijadikan ku Gusti Allah mentalna mental bajak, tanpa pamrih, pantang mundur. Sekalipun sorangan dakwah siapa yang nama nyawa taruhana Rasul Allah. Kedua nabi mentalna kasieun teu dianggap sebab muka teh Allah. Mental ketilu wali Allah Subhanahu wa taala. Mali sarua bae sebab anu di dalam. Lamun kiai neuleuh kana kasugihan jelema moal beres agama. Lamun kiai neuleuh jabatanana moal beres ka agama. Lamun kiai neuleuh kamuliaan jelema moal beres ka agama. Kiai mah anu di dalam Allah. Dek boga jabatan sia, dek sugi-sugi sia, jabatan-jabatan sia. Waktu ka Allah aing dudukeun ku sia. Ku aing sia aya sia. Lamun kiai wilah-wilah, aya bupati gagilak. Kiai nini tamakos kituna. Kiai nini tamakos kitu mah yang dibere segala rupa, yang di alem-alem. Ke diondang ke pendopo mending mun gede. Sabaraha Khudil afa ukur ieu keur ka Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh ngukur jelema manta Kangjeng Nabi ngobrol jeung petani, ngobrol petani. Kapanggih jeung panglima perang ngobrol tentang strategi perang. Kapanggih jeung ahli usaha perniagaan ngobrol perekonomian Kangjeng Nabi. Kapanggih Kangjeng Nabi jeung ahli Allah tasawuf maksudna nundek marifat ngobrol tentang khawas gaib-gaib ke Allah. Ngobrol Kangjeng Nabi jeung budak leutik ngobrolkeun tentang kaulinan budak leutik. Khudil afwa, teangan ku anjeun Muhammad, cokot ku anjeun Muhammad, jadilah anjeun ceuk urang mah wahai Muhammad sebagai afwa, pengampun jeung cokot nu gampang-gampang supaya tercerna dakwah anjeun Muhammad bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Kanjeung Masya Allah karim, urang sebagai pengikut Kangjeng nuturkeun Kangjeng sebab Kangjeng uswatun hasanah. Urang dula deuleuh heula sok ngobrol teh jeung saya teh di lembur teh urang teh ngobrol teh ya ne dawe teh jeung nini geus make bahasa nini nya ieu mah urang sing harara de nya ya urang pakal pararaehnya atuh komo nini mah meureun ti heula nya kiai atuh ni lah doakeun bae nya kula mah urusan paeh mah jarido jasa deuk nini ti heula mangga deuk nini pandeuri kula pandeuri masalah cak nini aing deui bae burung ti heula lalauna mata kula mambung diondang ke keronjombung sebab ieu bengkonon ge bahasane ora iso nggih pripun ge bahasana kumaha ka Jawa ana maling masa bahasa kos kitu kan teu bisa ya bahasa ge kula bahasa Jawa cenah kieu sok bahasa aing ai penting sok ngadengekeun santri aing masak santri orang Jawa pan di dieu loba tah sok didengekeun kula ge sok seri sorangan ngadengekeun nyana we mandi ku iwa kendi we surama ora gawang iki gawa namanya kendi orang bisa tetep bae ge ya orang seri bae gadengekeun cak nyana mah aing tilok ngintip meureun santri penting teh aya cak aing santri aing kos kieu amat ieu bahasana aduh judaharna geus sama agenya aja age sih
itu gua kehabisan kan tekan embung kula mah diondang ka kota embung bahasa Melayuna teu bisa aya teu bisa bahasa Sepatan atuh bahasa Sepatan mah kan teu bagus pakai ceramah atuh teu bagus je lu gua cariin aya gok di sini masa Melayu aya gokan tak embung kula tiba lagi diondang ka Melayu ke Jakarta sering nu ngondang Jakarta Gondrong Ciledug teh lah ingon teh lah teh mah Sundana ge Sunda ieu bae ngeunaheun perasaan Sunda urang mah asal seubeuhnya gitu Sunda beda lamun Sunda Cianjur asana nganggang jadi kula mah Sunda Cianjur mah teu ngeunaheun lemes teu ngeunaheun geus maning urang heuy ka mana sia da ka heuy aing ngirim atuh asana seubeuh teh ka urang seubeuh lamun pakai bahasa Cianjur Sukabumi lah nganggang teu ngeunaheun asana bade ka mana oh bade ka dieu sareng saha dipinya lari dalira wae ieu beuki tungkul sarujud bisa asana urang ngeunaheun bahasa Tangerang teh asana seubeuh ngeunaheun jasa sia mah dahar sorangan bae eta lamun kadenge ku urang Bandung ku urang Cianjur pajar nyarekan lain eta teh lemes sakitu teh akhirnya sakit teh dibandingkeun jeung kulon ya kulon pandai gelang ngeunaheun Tangerang mah ngeunaheun di bawah ngomongna Tangerang mah asa agak-agagan sebar aya kabaduy-baduyan disebut lemes lain pandai gelang mah Serang pandai gelang lemes jalain lemes mah urang sok ngadenge Cianjur Bandung disebut kasar jalain di sok aya sumuhunan Tangerang mah sumuhun heueuh sia sorangan bae heuh sakitu kunaon teh jejer babaturan lah teu kaburuan meureun nina aing urang teh jadi mantep teh perasaan teh cenah teh mah bahasanya bae cenah di alam kunyana atuh deuk di alam teh aing teu ngalem sih susah anu ngalem atuh sia mah ngalem urang ada orang Bandung mah puyang aing mah mulai di mana wangsul di gitu mending merengkan puyeng aing ya Allah ulah bae kesalahan urang lembur urang aju babandungan ulah bahaya pensun saya kira teh nuju ngauah-uih rengginang nuju ngauah-uih dinten Ranginang atuh lain dilemasan mah kos itu mah ngabulak-balik bae nya ngauah-uih poe Ranginang teu meunang dinten Ranginang aduh masyaallah aduh teu meunang ajeng di tempat teu meunang di lemesan kula ge sok aya seri pada ka mana ya bante pada ka ditu cenah ngajak haji ka mana Pondok Ageng ya lain Pondok Ageng Pondok Gede teu meunang dirobat tau Pondok Gede atuh ngaran cing mana Pondok Ageng itu beres geus badak lamun teu bisa bahasa Sunda Bandung geus banding Sunda urang mah ngeunaheun sakitu ayana geus beres sebeuh perasaan urang mah bobogohan ge sia bogog aing bogog ka sia aing geus salaman sep beres pada eta manusia lalaunan emang neng cinta lah kesel ya khudil afwa jadilah anjeun Muhammad sebagai manusia anu babari ngababarikeun kana hal-hal urusan-urusan patali jeung dunia lantaran deuk ngasupkeun urusan akidah urusan akhirat masyaallah berakhlak anu bagus akhlak-akhlak manusia anu goreng
lantarannya nama kafir, lantarannya nama musyrik, lantarannya nama jelema-jelema can nyahoeun ka adab. Sing gede hampura, sing babari anjeun Muhammad menghadapi jelema-jelema nu can nyahoeun kana adab. Wa amur bil urf jeung marentah anjeun Muhammad kana urf kana bagus parentahkeun berarti mah urusan agama, parentahkeun dengan cara akhlakul karimah rahmatan lil alamin, sok parentahkeun lalaunan. Ketika urusan dunia nah ieu kudu rada lalaunan sebab deuk diparentahkeun urusan ma'ruf, urusan agama parentahkeun ku ari lalaunan. Tapi lamun enggeus dengan cara laun dunia mah ulah dilingsih, tapi ketika ma'ruf dilawan kunyana anjeun dakwah Muhammad ndek ngasupkeun ma'ruf tentang akidah, ma'ruf teh kalimatun thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika anjeun ngasupkeun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan cara anu lemah lembut nantangan ka anjeun jana menghadang dengan kekuatan dunianya ana ditembongkeun, jabatan jana ditembongkeun, kekayaan jana ditembongkeun. Muhammad apapun yang terjadi kuari berangkat anjeun tumbas kekuatan jana. Lain berarti ulah perang khudil afwa wa'mur bil urfi teh ketika kudu perang-perang. Ketika kudu demo ya demo masalah. Masalah lamun memang iya hak berangkat, lamun lain hak ulah wa'mur bil urfi dengan cara lemah lembut. Lain berarti ulah perang. Kanjeng Nabi perang ngasupkeun kalimatun thayyibah la ilaha illallah, ngasupkeun akhlakul karimah Kanjeng Nabi, syariat dengan cara lemah lembut. Ketikanya na urusanan dunia hampura, ketika urusanana urusan masalah-masalah budaya lalaunan, ekonomi lalaunan lah terus dengan akhlakul karimah. Ketika manehanana geus teu daekeun sama sakali nantangan menghina hudang wa'mur bil urfi hudang ulah cicing bae aja dodok aja gewidi. We agamamu dinistain ke dodok blon ge aja ge gom bangun kemana girohmu? Engkau bupati agamamu Islam, mana girohmu? Engkau gubernur agamamu Islam, mana girohmu? Engkau abri engkau Islam, mana girohmu? Engkau polisi agama Islam, mana girohmu? Engkau kiai, mana girohmu? Engkau santri, engkau pedagang, engkau bangsa Indonesia, mana girohmu? Ketika agama dihina, nyawa taruhanana wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah dengan akhlakul karimah, lemah lembut, pelan tapi pasti. Selamanya untuk mengadakan perlawanan, terus dakwah dengan akhlakul karimah tanpa ayah huru hara. Tapi ketika nyana geus menghina ngayakeun perlawanan, wa'mur bil urfi, bangun ulah cicingan atuh. Lain target untuk menang al-qital sijal, menang perang, kalah menang tidak diukuran, tapi perjuangan orang datang ke mana eta nu ideal salamatkeun diri orang. Ja isuk bakal paeh teu perang ge bakal paeh bae, teu geri ge bakal paeh bae, atuh ai kitu mah giroh urang kaluarkeun. Polisi mana girohna nu beragama Islam, abri mana girohna beragama Islam, PNS bupati mana anu keluar girohna ketika aya penghinaan dan penistaan, berarti pembohong, bupati pembohong, gubernur pembohong, saruanya anak sekomplotan penistaan. Udah atuh mantak naon bangun ku urang Indonesia supaya Indonesia ieu makmur
supaya Indonesia adil, supaya Indonesia karasa ku urang negara urang, supaya Indonesia ye karasa ku urang bahwa urang adalah penduduk Indonesia anu dinaungi ku ABRI ku polisi, dilempangkeun negara ku pemerintah, diolah ku DPR, nyanakan urusan urang sebagai rakyat. Jauh rakyat mandek mah barentahan sahanyana. Rakyat mah mantak dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Deh. Kadana hendeknya negara Islam jauh geus kajeun atuh tegak-tegakkeun ala kadar hukum. Abeh ngeunaheun ka hareup. Ieu wa'mur bil urfi wa a'rid anil jahili. Ketika berhadapan jeung nu bodoh ka pangeran, berhadapan jeung nu teu nyahoeun ka pangeran, berhadapan jeung jawara nu can nyahoeun kana syariat, berhadapan jeung jelema nu bobolokot ku dosa, ulah terlalu ku anjeun dibandingi, ulah terlalu ku anjeun diladenan. Urang ngaladenan nu bodoh sarua bodona percis kos urang ngaladenan nu edan sarua edan. Wa a'rid anil jahilin, ketika nu bodoh ngomong-ngomong teu beres berpaling heula. Sebab urang boga misi untuk wa'mur bil urfi, tanamkan kalimatun thayyibah la ilaha illallah, tanamkan syariat nu dibawa ku Kangjeng Rasul. Wa'mur bil urfi, tanamkan tauhid, tanamkan syariat supaya urang nyaho ka aslina Sang Maha Pencipta. Wa a'rid anil jahil. Kumaha cekan jeung Nabi lamun kaula dakwah sesuai jeung akhlakul karimah, kabeneran aya nu mengkolkeun tina perintah Gusti. Andai kata ku Gusti teh kapan tadi diparentah khudil afatitah ngababarikeun dengan akhlakul karimah menghadapi umat teh aya anu ngaharu biru, aya anu ngaganggu ngawaswaskeun ngagoda tangkorak setan. Andai kata Gusti teh kapan ditawamur bil urfi, marentah tidak nyampaikeun ma'ruf, kalimatun thayyibah tidak disampaikan, syariat-syariat tidak disampaikan, berbagai keadaan menuju ridho Allah kita disampaikan. Ai prakaya nu mengkol-mengkolkeun kumaha ya Gusti. Kemudian kita berhadapan jeung nu bodoh teh, urang teh kudu api lain bae heulananan sapira jelema nu bodoh, sebab nu bodoh mah teu mendasar. Jelema bodoh mah itu sapira bodoh teh nyahoeun lalakon. Nah ieu teh kapan ulah terlalu diladenan, tapi aya nu ngahayu-hayu urang teh kudu berhadapan jeung nu bodoh. Kumaha? Iyalah. Wa imma yunza'annaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Lamun mah aya nu ngagoda ka anjeun Muhammad setan ngagoda ka anjeun, khusus jang Kangjeng Nabi, umumna jang urang sebagai penerus dakwah. Titah ku Gusti Allah khudil afwa jol setan datang. Urang keur boga pondok pesantren, dakwah urang teh melalui kemampuan urang jeung santri jeung masyarakat. Urang sebagai orator dibere kemampuan urang, undangan aya ngajakan makhluk-makhluk Allah, umat-umat di jalan Allah, ternyata teu bisa make akhlakul karimah. Aya setan numpak kuda. Kiai ai cicing bae
mah di pondok yang ngajar angel kaboga mobil kuari aya proyek Kiai kan dek pilgub ayeuna ye ieu mah kieu we Kiai anggaplah ieu mah variasi hirup ieu mah ala kadar ririungan urang yen istighosah istighosah lumayan we Kiai lumayan ulah loba nu dideulea karena Allah mah mah urusanna urang ieu geus bae mah urang berangkat insyaallah sakali istighosah nya ai kiai nama atuh dijemput antar jemput insyaallah ai 10 juta mah aya mangkaning targetna sababaraha kali kiai keur carita 3 bae geus 30 juta kan jurig datang kumata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun konsepna pas ta'id billah minta perlindungan ka Allah mun aya nu datang kos kitu kur a'udzubillahi minasyaitonir rajim masyaallah letik teuing 10 a'udzubillah hayang sabar atuh Kiai ya lamun sakali bangsa 25 mah jadi 4 kali kan cepet nah kan mantap aduh tawar lagi satu tanda tangan tuh Kiai boleh guys lain auzubillah eureut maju goblok sama Kiai nah iyalah lamun datang jurig setan ganggu ngawas-waskeun kana perjalanan dakwah urang dina urang keur mumpung dakwah teh lain buah-buah datang setan lain puas biasa setan datang bentukna mungkin kiai mungkin lurah mungkin camat bentukna mungkin babaturan urang nu kasurupan ku setan tangkal caringin meleg-meleg atawa tanduk PDI meleg-meleg atawa Ka'bah jurig keluar ti tangkal caringin bentukna make udang-udang jeruk betuk juri keluar ti tanduk PDI bentukna mungkin bae PNS juri keluar ti Ka'bah bentukna mungkin bae sorbana ngabai kahana juri ki modal ya orang matulah tuh jangan orang kene terus masih kene ya ulah sok nurutan batu ya orang memanfaatkan bae mailanan ya yang orang keneh kan orang Islah gampang aya insyaallah di mana emang acaranya di mana sabara itu ente ku ente rekrut bae Ki Nurjaya kemudian Kiai Supendi rekrut insyaallah guys ente mah aya selain daripada uang-uang eta aya uang perekrutan boleh oge sih datang juri wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun pastaibillah kuduna lain ngayukeun ieu urang teu kuat ye teu kuat urang mah titah ngalindung ka Allah ketika urang dakwah melalui akhlakul karimah nek nyampaikeun hudil afwa wa amr bil urfi wa arid anil jahilin datanglah juri pasti setan datang bentuknya mungkin kiai mungkin pejabat mungkin orang dekat babaturan orang kadang pamajikan orang sorangan kak lah mangpang meungpeung heulana jang ora kene ieu dah jang meuli motor cokot bae habak pamajikan urang eta teh jurig newo-newo jurig newo-newo eta pamajikan urang lain kala urang nyemal kebel hirup geus ulah dicokot kalah ulah aja urang itu can kalaparan amat kecuali gede kak pamajikan tolol neangan tak pamajikan anu bisa ngasehatan salaki ketika datang setan Muhammad ketika datang setan
anu dek mengkolkeun tina perintah-perintah Allah amma umirta bihi syaripun fastaidillah sok minta perlindungan ka Gusti Allah sebab awadai nu bakal ngalindungi kecuali Allah innahu sami'un alim sanyana Gusti Allah anu maha ngarung kana ucapan-ucapan bisikan-bisikan maha uning kana pagawean-pagawean urang ucapan-ucapan pembisik-pembisik Allah maha ngarungu itu keneh pagawean-pagawean wang dakwah urang bener jeung teu Allah alimun maha uning penta perlindungan ka Gusti Allah mudah-mudahan Gusti dibere kekuatan engke yadfa'u angka Allah nu bakal ngahadang kajen ku kumaha perlindungan ka Gusti Allah naudzubillah dengan berbagai cara urang nolakna atuh kira-kira dakwah nu lain lillah aya muatan-muatan politik muatan-muatan ekonomi muatan-muatan budaya-budaya di luar Allah mantap naon urang minta perlindungan ka Gusti Allah engke ge yadfa'u Allah bakal melindungi singa dek sebab Allah teh sami'un alim sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun nagara ge boga rukun tetangga rukun warga ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aju sia mah pan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing mah sia mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh, epraknya ngomong, naon eta iman? Segala iman segala naon eta iman ta eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu eta geus murtad sing hade tah jaga mentek dibolak-balik teu nyawa aing mah lah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus saberat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marakane mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jogot duit aing nyawa eta haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah kos kitu mah tah sadar berarti mah tah tinggal diimpus bae teh mah sadar kos kitu tapi lamun geus cara tadi mah lah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad eta masyaallah dak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu. Ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjanya loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah meme salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh kemang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ye sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat men
nah encan salat main tepat tinggal lengis can dahar aing ye wah teu beres kita beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa Arisia kadeleuna bangun mamawa tasbih bae emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadeukeutkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia ti baheula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasya sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah gi rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim ta aing kuari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in ja la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep bae maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ada eta Yesus wala sok ngawirid la haula bae ja tetep bae ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah kan mantak rada lalaunan ya sing hade urang sok lalagaan man bos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar mah lapar bae atawa lain lapar sia mah ngawirid la haula bae kunaon henteu tuh aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambae lah sugan ku la haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ieu ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah loba jasa tapi anu paling nyeri ieu aing terzolimi ku naon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikeun nyonte ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah cak bapakna nazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didiekeun di meja bawa hutang ge
wari lantaran tengah jeding ka omongan kolot nggak hutang wabeh boga hutang duduk di meja kolot bisa apa itu ya Allah besok duduk di meja budak tadi duduk-dudukin meja gede hutang ke aju kolot nggak temireng kan antepkeun bajeng pangais nanti dinya watuh orenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot bae hebat eta ulah sok diuk dilinjar mentak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mentak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh dicarekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung nama pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lah mundah terepok terapi jasa piring teh telesang sia telesang gentas ya sok aing balaya gitu moal menang nu geulis ya kan sudah lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup usia geulis ya mana maksud kolot pemerintah dan atau teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asalan urang betek bedaharna rambetek tilok menang nu gelis tilok sok cirikeun geura ge asalan nu daharna rapi pamajikanna gelis mantap kita urang mulai ti kuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh lah jaga nu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang keluar tina takdir kabeh takdir kabeh Ki Umar mah geus deres lah meureun mah takdir ti Allah bae meureun aing mah kos kieu diduduh geus lah aing mah dek nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadenge teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kieu ye ulah sih hade kos kieu lah merenana aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog aju dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling popes kabeh beak yang modal-modalna geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog dah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar nasib lain nasib tah mah siana bela lawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib betul teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ieu tapi kieu mah teman lain nasib segala siapa lalawara eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh doh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka wabeh angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur wabeh teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus wabeh punya disarekan negara kos pamimpinan cakna ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah ndog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asung ge inget tidak nasib nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik punya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik deh siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tambah lain nasib tambah lalawara sia bego murtad
lain nasib eta darah. Emang aya nu kaluar ti nasib. Mun kieu mah bener ai nasibna mah nasib tapi sia lalawara. Henteu teh mah. Bener tah ai nasibna mah memang nasib aing nyadar. Tapi kan sia lalawara. Henteu teh mah teu murtad. Tah lamun sakeun lain nasib tah mah lalawara sia. Eta geus murtad. Sing ada tah sia ada saeutik mah ngagiclek. Masya Allah nganapikeun nasib nganapikeun takdir. Gusti Allah sia kurang mah zaid ngalamun bae. Nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing. Amboh. Heuy deuleu Lampung lega Lampung. Medan lega. Sia sempit amat hirup. Henteu lah aing geus eueuh harepan hirup. Emang kabogo aing di bawah batu. Kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya. Oh budak anak bawa oma irama kajian hukum lagi 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta. Cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember tadi sesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta. Aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeun teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak. Hei. Ai sia kunaon jadi frustasi kieu geus. Pokona mah Allah mah pokona lah geus teu ngarahmatan ka aing. Pegat tah frustasi ngaranna. Nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayang aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin. Ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalna sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona mah moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangagicrek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat 1, 2, 3, 4 kayak ieu tinggal ke kayak aing kawin deui bari geus 50. Itu sia mah bu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus sia. Geus kieu meureun nasib aing. Bagus teh ingat ka nasib. Bagus teh budak. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teu bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib tama cak nu saurang lain nasib tama kos kitu menghayukeun nafsu tama lain nasib tama murtad dan ngomong isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah tadu tak sing hade jasa sing hade atawa aya Kristen datang ke urang Ustaz ya saya agamanya Katolik terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam iya tunggu dulu ya sebentar ya saya mau ke dapur dulu nih ke dapur. Nah eta murtad tanya nata ridho jelema nu deuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya kesini mau masuk Islam. Duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau ke mana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising apa beneran? Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad cenah. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu
atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya na sebab ngantepnya na ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awistamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingkengke ulah dingkengke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya sama keluarga saya dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam disoting lah secara Quran gampang itu mah cek guru teh gampang udah sekarang aja syahadat itu mah nanti kita bikin lagi acara enggak lah nanti aja saminggu doang saminggu datang Senin acara dek minggu pak memeh minggu na eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal masya Allah tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur-dulur nama terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam enggeus syahadat sorangan enggeus wallahu alam tah mangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mantak eta lady dai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir asup Islam balik ke Inggris eta dibunuh cara pembunuhannya seperti gitu aya nyana mata data nak masuk Islam biasa syahadat mendaknya jadi ratu nya sugih nya gelis akhir hayatna nyana maca 2 kalimat syahadat itu batur mah kapal boga perusahaan boga nya jadi ratu di akhirat ka surga Aisyah susah aya di sia dagang rugi aya di sia gering aya di sia aju salat carang ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar lah diatur beureun ku Allah pamajikan marah ge pamajikan marah tah emang ieu atuh kumaha aya dapur teu ngebul lah geus Allah ngatur beureun lain masalah Allah ngatur ka atuh usaha sih usaha atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan geus bandingan ku Allah bae beuh berak terus jadi wali teman tah di urang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng bae sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu ya jelas dah atuh Kak ya kakak dicarekan kuku lagi cek kitu-kitu kene bae sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bae kongkorong atuh gelang Kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang mah kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger jadi ieu bae batur geus boga mobil boga motor rumah sepeda kan ulah sok ngomong kos gitu geus aya takdir ti Gusti Allah neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz boga anak urang 15 geus aya tulisanna aju urang susah geus aya tulis lah kakak mah bisa ngan takdir melulu takdir dia teu kumaha deui heueuh nya kanya geus tah ngeunah tah kos kitu ngeunah lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk pararaeh kanya siapa sok aju kitu tuh aing ngaji mah ngeunah babalik ka Allah deui lamun teu ngaji geus insyaallah kos ustazah dicandung ku salakina marah panjana ustazah ongko marah ongko
itu bagus eta pan ari ustadzah mah kudu ke bareng geus nasib aing geus aya tulisanna manan gigi di Lauhil Mahfuz meureun aing teu kudu hese-hese asup ka sorga ku sabab candung geus cukup meureunana geus kakak bedana geus kawin deui cicing we pan meureunnya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deui emang ai bebeja besi marah itu bebeja tuh kan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri nanya eta seukeut irungna seukeut asa irungna intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin masyaallah Kak imam ngomong bae geus kawin teh jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak cek kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abah Kak nu bener dah tuh mantep dah iya mah ustazah gitu tapi marah tete ingetkan nasib kata ustazah cobaan abek anu jadi ustazah cobaan nyandung coba ustazah tah marah tentu mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogok kan kakara dicandung bae marah dikira make ilmu na buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aja kos kitu guruna can nyandung mun guru geus nyandung os tungtung nama ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelma hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atau ngupurkeun jelema Islam dikupurkeun ya tah jelema kufur tah kafir tah jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca dua kalimat syahadat adapun kadeuleu nyana rada kurang-kurang ucapan misalna nu kaluar di naon gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan dua mata ulah sok dikupur-kupur malikna ka nyana masyaallah karim sing ada atau kieu Zaid ka dieu ai sia kadeuleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR ban aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad ngajawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam kan sia Islam kan kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta bentuk nasihat maksudna negor sia Islam teh lain sih lain aing mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok ado kotok bae atuh geus teu lain zaman ku ari mah lamun endek ya lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu teh mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah teh mah zaman ngadu koprok teh mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun keneh bae ku ari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok ku ari mah zamanna zaman internet zamanna ku ari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun ku ari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun
engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat di poe kiamat engke maman diteangan ku kotok diadukeun mana dah teu sieun saeutik-eutik acang aing poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang teu sieun ieu mah kiamat la akhaful kiamat teh ieu mah teu sieun ka poe kiamat ke ongke bae dongeng doang teh mah kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka poe kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong ulah aing geus teh sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa jang dirina masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ya sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah angkep bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik acan ka poe kiamat henteu henteunan kitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedek kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mantep tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh main gaple teh judi mah nu elehun menang tanyakeun ka nu eleh aing beak motor hiji tanyakeun ka nu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nanti mana tuh menang ti sit dinu main aya teh materisna dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun goreng di usian 2 tak merebet usian kurang minyak tanah jadi dia kacikupa datang ka teureub jago dorong goreng salah bensin sakjana goreng tadi dawa bensin usian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak kurang sarua esian coba ge hasil ti pamarentah awak kurang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyengan peuting tas tahajud beurang kakaleyengan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyengan mabok tahajud aing keur peuting puyengnya saya beurangna puyengnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji ye pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna itu parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus
semet nyaho be lamun teu dibere nyaho-nyaho acan kan ke bahaya. Ieu mah asal nyaho be pajak teh haram geus titik. Aya kieu pajak halal aya. Usul fikih ke main. Coba-coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon we. Ke aya usimna. Atuh aya usim dan ada dia kos nyogok. Pan geuring geus bejakeun usul fikih teh. Nyogok teh aya nu halal. Tah, mantep cenah kos kumaha teh halal tah. Halal sebagian kan sogok menyogok ar-rashi wal murtashi finnar. Urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi, urang disetop polisi, kemudian ditanya STNK, aya motor rapi ngan SIM teu mawa, tangkap ku polisi. Ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap, ar-rashi wal murtashi finnar. Eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka. Ye, emang kumaha gitu. Mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna. Coba eta haram. Kumaha mun kieu? Urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis. Urang di BF siap urang naik motor der. Bae beneran di Cikupaya polisi trit. Aya bae jeung ieu. Anda SIM ada STNK aya motor aya kepentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae. Wah, kunyana dikata sennya nyalanya dikit. Sial teh polisi. Atuh hurung kene ngan saya digentit gitu tah. Kurang normal cek ini. Saya tah eta urang teh hayang lulus. Ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyobok sama kos kitu mah sebab lengkap artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus ieu tinggal ya silakan tapi tetep bae sen hurung ngan leutik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu mere nama teu. Eta usul fikih teh datang ka dinya. Kumaha tadi usul? Engke, ieu mah keur carita bayangan bae lanang.